tepangkeun masta abdi nyusun aja teh si Irawan. Wasta abdi Salma nu ayeuna Wafa. Wasta abdi Syakira Mufidatus Salma Di kelas 12 IPS 4. Wilujeng nyaksian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ani tos euy. Ibu anak tos euy. Kunaon atuh menikah tinggalin rezeki tuh yuk nyarios sareng ibu ngobrol. Iya. Kumaha? Jadi kita kan aya pengumuman di sekolah Bu. Saurna sapada pada daya ujian. Tapi tahun ayeuna mah ngambil sistem online. Terus minggu payun pada dimulai latihan ujianna. Terus kumaha? HP ini kan HP jadul Bu, teu tiasa akses internet. Jadi ani teh kedah gentos HP. Ya terus atuh engke ibu milarian heula atosna ayeuna mah ani diajaran singkat fokusnya. Mohon atuh Bu. Ibu, Ani anu sasadapnya ibu bade ngarios. Nah, tadi kunaon Ani teu ngiring ujian latihan? Ani teh teu gaduh HP Android Bu, teu tiasa akses internet. Terus HP-na teu acan digentos. Teu acan. Margi Ibu Ani teh teu gaduh atos kangge akses HP nu anyarna Bu. Kitu ibu Ani teh pada melana naon? Ibu Ani sadidinten ngajahit acuk di bumi. Upami bapak Ani pada melana naon? Bapak mah tos teu aya Bu. Ngapunten ya Ani, berita terang. Upami ayeuna ibu ka bumi Ani bade kapendak sareng ibu Ani tiasa. Oh, tiasa atuh Bu, mangga hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani ibu guru mangga kalebet ibu. Sehat ibu. Alhamdulillah sehat. Bukan calik. Mohon ibu kumaha aya kalabesan kumaha. Abdi hadiah teh bade nyarioskeun masalah Ani di sekolah. Soalna tadi Ani di sekolah teh teu ngiring latihan kanggo ujian. Oh mohon berias HP-nya bu. Punten ya abdi teh teu tiasa teu acan tiasa mangmeserkeun ani HP anu Android teh kumargi kanggo hidup sadinten oge ieu teh tos sesah ibu. Nah, abdi teh Bu, tos udah jalan keluarna. Yen lamun Ani teh ngiring ujian teh pan lebat pisan. Jadi abdi teh sareng guru-guru teh tos mutuskeun pan kangge tahun ajaran baru teh kedah aya batik. Nah, batiknya teh bade ngadamel di ibu wae kanggo tahun ajaran baru teh. Aduh eta teh kalau leres pisan ibu kanggo abdi. Nuhun leres. Ya ibu hatur nuhun eta meni rezeki pisan. Nuhun ieu DP-na ye Oh, kanggo cukuplah kanggo meser HP Android heula mah. Ya Allah ibu hatur nuhun ya Allah. Mangga ya Bu, abdi geus bade mulih. Hapunten ya anina nuju gentos aja. Nuhun, mangga. Ibu hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.